euy, bingung yang udud duit tinggal gocap euy. Tinggal gocap ya duit dibelikan udud pamajikan moal nyangu anjing berarti aing moal dahar mana yang neangan injamannya duit euy yang udud aing teu kuat lah mahanya mending oke nelpon si Diki ayeuna tang telepon lah si Diki sekedeung. Duh saya nelpon gena-gena ya nih si Ali aya naon curiga ya mah. Yo halo Ki posisi di mana? Iya di saung biasa nih. Oh itu orang daya perlu ka maneh euy. Oh ka dieu we ka saung. Ayeuna tuh orang kadinya nya. Ka dieu sok di dagoan. Siap. Ya, siap. Wah, itu nih. Sedikitnya itu aya di saung euy. Aya. Itu sedikitnya aya euy. Aya. Sedikit euy. Bener euy. Kebenaran pisan ya. Sok ka dieu heula hayang udud mah. Lain hayang udud aing teh kieu. Itu duit teh gocap deui tah gegeletekan. Mana goblok duit lagi deh. Tahu. Duit teh gocap deui euy, dibelikeun udud ayeuna jeung kopi pamajikan aing moal nyang. Ayeuna boga teh gocap nginjem gocap gitu ngarah urang bisa udud jeung ngopi. Ari ayeuna mah ari udud mah aya ye. Kan ayeuna mah duit tiis mah kayak urang pikiran heula nya. Atuh ye entah heula udud ya di kembang. Det, ka mana? Naon ieu ka dieu? Ka dieu. Naon? Urang ngopi ka dieu. Nggak ganggu we sih mbak aing barang gawe teh atuh. Si keur naon deui Ali? Naon maneh? Rek ka mana maneh? Rek ka dieu kebenaran we maneh ngagarawan urang aya perlu. Aya perlu naon maneh ka urang? Rek nginjem duit. Si goblok. Aing oge aduh anjing kumaha itu nginjem duit. Pan aing sedikit rek nginjem duit anjing dari bere udud dari udud mah aya ngan duit eueuh. Terus bacet terus ya tadi diajak ngobrol bikin kabeak anjing udud lagi. Ya aing ngan boga gocap-gocap mah hayang ngopi hayang udud. Amun dibeureun kopi jeung udud. Bikin aing mah ngejo. Geus we eta teh bikin kopi sarua urang nginjem duit rek hayang ngopi. Geus we eta belikeun kopi. Pamajikan aing kumaha teh? Kemangke we pamajikan maneh mah. Tuh aing ge duit ngan gocap-gocapna sia. Bae Si anjing main nyokot wae. Ieu teh kopi 3 hiji 2 3 tah hiji ewang sesana udud mahi Aisyah udud. Sararia mah gara roblog anjing aing nginjem duit ka dia diajak ngobrol terus teh bikin kabeak udud. Ieu rek nginjem beulekeun kopi ai pamajikan aing nyatuna goblok sia mah.